terbiasa diganggu. Tamu. Aduh, hitut, ha? Enak mah. Tong hitut. Bau asnya. Soal itu. Ay, itu mendengar dari situ sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng siang Buru Kasonten Baraya Abah Irwan. Alhamdulillah di Wakos ayeuna Abah aya di Kalapa 2 Larsan di Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya. Udah redar Abah ayeuna mah amangan ka Sanggar Seni Sabda Pangrumat. Tuh tos kakupingnya torompet senarang kenang bade ditabeuh ieu. Aya naon wae di Sabda Pangrumat? Aya urang sami-sami sakseni udar-udar Abah Irwan. Alat musik anu kalintang ahengna pame numutkeun simkuring pama motos kuping tarompet kenang ceung anu ayanya saha cenah nu niup teh yuk urang tepangan masih di Sanggar Seni Sabda Pangrumat. Sampurasun yon terbiasa diganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sampes Baraya Abah Irwan di mana wae ayana. Sakuma tadi tos dibabatkeun Abah tos duduk di Padepokan atau napi di Sanggar Seni Sabda Pangrumat di Kalapa 2 Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya. Aya naon wae tah di Sanggar Pangrumat teh ieu karasan tos aya pupuhna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh hatur nuhun Kang Andi. Sedang Candy. Oh, Candy. Oh, mana ada botak. Karasan terus Jabri deh. Oh, nu botak mah Kick Andy. Candy. Eta mah balana. Batak amang bolon. Kang Candy, aduh hapunten di waktu-waktu ku Abah. Ya saya dina raraga udar-idar Abah teh. Udar-idar. Dugi ka mana seorang dan? Ayeuna mah nya dugi ka Manonjaya we. Alhamdulillah. Elsa digusur ku amang bolon baya sadaya biasa amangan silaturahmi ka palihan dieu Kang Candy. Di dieu teh sanggarna pami tadi ningali Abah lebat kalintang wah geuningan aya salah eta ieu cing aya naon wae nu saratna di Sanggar Sabda Pangrumat. Alhamdulillah pointen di Sanggar Seni Sabda Pangrumat nu di adekeun dina tahun 2017. Alhamdulillah nu tepatna di Jalan Kalapa 2 Desa Margaluyu Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya. Simkuring sareng reng-rengan wadi-wadi karasan di dieu aya sababaraha rupi kesenian anu di kokolakeun pinten di dieu utamina dina pencak silat nu kahijina Pencak silat pencak silat mantannya. Terus nu kaduana aya sisingaan Sisingaan. Depok teh apa Oh, anu nuju Nagog tuh depan orangnya. mohon dipangkat. Oh, Iman singana di Depok. Eta mah singana ieu mah di Kalapa 2. Oh, di Kalapa 2. Duka jalu duka bikaran gitu. Apa pami sisingaan? Iya aya tungtungan ya namina. Sisingaan Depok maksudna Depok naon? Ieu teh singa Depok pangitannya. Ieu teh salasna mah salah sawios hiji kesenian ti Pagelaran Subang. Karena memang ayeuna mah tos seueur dikokolakeun di wilayah-wilayah di Priangan Timur, di Sunda, Jawa Barat mau di Priangan. Tah pangitan di dieu ogenan sami. Bali di dieu ogenan di wewengkon ieu aya sababaraha sanggar di paguron anu memang sami. Jantan pangitan ieu mah singa Depok teh sok biasa dianggo dina helaran. Kadua pangintan dina
hitanan panginten gitu. Di sarangan payuna ku angklung buncis. Oh, angklungin ayah. Ayah angklung buncis. Jantan itu sapak ya. Singaan sarang angklung buncis. Nah, terus panginten sanes nama ayo upacara adat. Terus biasa kanggo mapag panganten. Gitu panginten mapag bapak pejabat gitu. Para inoho. Nah, para inoho gitu. Terus panginten salah satu spesialisasi di dieu mah panginten nu benten di sanes teh aya wayang golek dalang cilik. Wayang golek dalang cilik. Nah, dalang cilik Cep Air Langga. Aditya Erlangga jenengan lah eta Aditya Erlangga. Dalang cilik berarti masih kena alit atau alit kena nembe Yuswa 12 ente. Kelas genep SD. Kelas genep SD. Alah geuningan. Biuh penasaran ya. Aya orang kali tiasa ngadalang kelas genep SD. Eta si Yuswa sabaraha tahun? Eta teh aya resep kana wayangna mati Yuswa 3 tahun eta ajeuna teh. Alih dongeng kakungkur masaur ibu lama kadongeng lah gitu. Dan ajeuna mah teresep di pasian cocokan. Hoyongna teh wayang we kitu. Alhamdulillah panginten deui kadangat ayeuna masih kena cinta kan seni tradisi anu terus diturunkeun di waris ini sareng aki urang sadaya. Kasepuhan urang kaluhur urang sadaya nya eta wayang golek. Wayang golek. Kita di si budaya pawayangan di Tantar sudah terjadi Jawa Barat. Nah, Jawa Barat ya geringannya pami ayeuna urang ka orang kali teh alit kene di pasian wayang, bakal resep wayang, lamun di pasian wayang HP teh bakal resep main game modelnya gitu. Nah, upami di pasianana sampo jam resep sampo kena teh gitu. Karena anu we kitu nya. Asli resep kana cobrol atau sawion. Nah, ayeuna tos aya tadi teh pencaksilat, tara sisingaan, singa Depok, angklung buncis, aya deui rampak kendang sareng rampak kentung. Rampak kendang mah tos pada malu mah terangnya baraya. Ini rampak kentung masana kumaha? Rampak kentung teh sami keneh saperti kitu namun posisi kenangna teh diadeukeun. Oh, eta rada terus nyalakna teh istri para penari. Mojang teh. Tah, moe di dieu mah disebutna teh rampak kendang wanoja. Rampak kendang wanoja gitu mainten. Nah, biasana sok dianggo kanggo penyambutan oge sami saperti kitu dina tari-tari persembahan. Sami seperti itu. Wah, seueur ogennya di sabda panghormat kamonesanana gitu anu aya di ieu sanggar. Bikin ka segala aya lah calon paribawas nama. Tapami eta anu ngiring audi sanggar panghormat anu dalang anu saeuna katana ti palihan manawa eta. Eta saleureusna upami kanggo nayaga sisirna ti wewengkon ieu. Ti kalapon sareng kampakon pencaksilat seueur sapertos abdi ti Kamulyan aya. Utamina mah di Tatar Manonjaya we panginten. Sementara saya ieu nama namun alhamdulillah panginten direng-rengan ogenan aya nu ngiring ngalati sapertos dipercanten panginten. Ngalati di hiji padepokan di Cineam. Teras ka kota panginten di Ciberem. Nya jantan kawardiana sih. Gitunya. Nah, jadi kanggo pamain mah tanapi anu aya di sangat teh sebenarnya masih kene urang Manonjaya lah gitunya urang Cineam asli. Tah ieu jantan hiji potensi anu luar biasa. Nah, margi anu araya atanapi anu ngiring audina sanggar teh ras-ras sumber daya nate nyata lokal unggul gitunya. Utamina aya program desa mah pemberdayaan. Ayeuna daripada nangkring si jalan mending di sana nangkringna. Gitu panginten. Aya manfaatna. Aya manfaatna. Mudah-mudahan ya pun Kang Kendi kan enak sabada corona ya. Da anu nikahan daya upacara adat. Anu sunatan mah anu sisinga. Dalang oge hese berkitu. Iku mah salami ayeuna ngaraos sono tetos sabaraha sasi hampir 7 sasihan pegatunya para seniman teh seueur nangkring di garasi tah paribasa nama atawi nongkrong di sanggar. Nah, iku mah ngakalan supaya teu jenuh teu kesel kanggo urang kali anu di sanggar. Jantan panginten menuju usumna ayeuna Covid-19. Alhamdulillah panginten di dieu mah upami latihan rutin mah tetep dalam. Jantan kanggo kegiatan pencaksilat samingon 2 kali, jantan urang kali mah tetep ngapalkeun.
namun tetap eta mah Kang wajib ngomong masker, wajib jaga jarak, gitu pangintennya 3M teh pangintennya mohon. Sareng kokocok. Kokocok. Sanes M pangintennya eta mah. Kokocok. Kokocok. Ya kan tetap hari aktivitas latihan mah kapangarieun mah disangar rutin berjalan sok-sokan panginten kanggo pentas, kanggo manggung, panginten sanya. Alhamdulillah panginten. Mohon Abah dugi kadangat ayeuna dina sasi sapar kamari oge teh mohon aya milik sarezekina ti Gusti. karas Aya keneh nu ngangkat Aya di keneh. hajatan sanaos di lembur. Gitu panginten anu teu kenging Covid panginten gitu. zona hezo. Tapi kan mudah-mudahan kesehatan. Aduh, tak kita baten baraya kanggo ngisi waktos pada tatos corona mangaruh sakana sagalanya. Tapi semangatna para seniman kita luntur kusabab aya corona tetap we berkarya sadar berkarya. Kang harapan kanggo sanggar nyalira atau napi anu teh sadungikeun kanggo nama teman-teman naon wae Kang mana. Harapan kalau sanggar panginten simkuring mudah-mudahan simkuring sareng wargi-wargi reng-rengan sanggar seni sabda palumat ya salam cinta miara karena seni budaya tradisi atuh kana noman-noman ulah eleh ku kolot-kolot anu niup trompet gitu pangintennya ulah eleh ku kolot-kolot nun pakenan yuk urang babarengan miara ngalestarikeun seni tradisi sangkan anjeun di mana Jati kasih liku itu. nah Aduh, Kang Kendi hatur nuhun waktosna apa mah baris mapaem baris tinggali nu latihan. Padahal teh Kang Kuping aya nu kendang, aya nu trompet. Kumaha saruna sakatana panginten ngobrol-ngobrol oge sareng naon anu tadi disempatan aya pencak silat, aya oge naon namina teh dalang cilik. Baraya teras we manco rupina mah di acara Udar-idar Abah Irwan. Atur nuhun Kang. Ada izin mana. Aduh, tepuk tangan. Penonton geringannya. Bahaya. Aduh, baraya sadayana. Nyaannya bora apecah silat. Undek kan kaos nembe oge capek. Kan sang sabda panghormat nuju sang latihan. Nembe ge saya kiring areng keneh ki sarasta mah. Aya mah tambah kasal we hayong kesangannya. Urang hiji urang ditaros, hayong terang bagi baraya-baraya. Nah, itu sama Dedi. Kang Dedi Mulyadi teh ieu. Sanes. Oh, sanes. Oh. Kang Dedi mah tebih di Puseur itu mah di Purwakarta eta mah. Purwakarta. Aduh, Kang Dedi rupina mah paminingali anu hadir di Sabda Panghormat aja nu pangsepuna. Da tatoter bageta salah sawios sepupu di palihan dieu. Tos lami ogen Abah ngiring Ici Kibung dina bidang kasenian. Dina bidang kasenian itu salaresna mah ti tahun 72. Di tahun 72 berarti 3 tahun samemeh kuring kubrag ke alam dunia. Tahun 72. Ieu teh kan tos langit anu abi mah bade teu mau teh perkawis anu tadi dicepeng ka Abah we, Bapak Dedi. Tos langit pisan ieu murang kalina noman anu tiasa niup trompet. Langkit pisan. Da setiap pagelaran pencaksilat naon wae pasti we anu niup trompet teh aki-aki deui wae. Tapi kebener Beres pisan. Ieu teh memang sesah gitu kami bari niup trompet teh. Emang sesah ari dina ieu nama penten sareng suling. Ai suling mah tiasa ieu, namun ieu mah kedah aya ngalamus kitu tah. Maksudna ngalamus kumata salah satu geuning aya. Ngalamus teh tiasa ngambekan, tiasa niup.
biasa makan enak napas jasa-jasa minum puma eta namina ngalamus lamun abdi mah ayeuna teh ku Mister Kora seueur ngalumas Balas gitu. Sanes ngarumas, Pak ngarumas. oh ngalumas heuh katulah gitu nah tadi ngalamus terus dina nada trompet mungkin naon aya Namun dina ieu teh udah salem doan bae. salem depan wae memon terus anu gampang sesah-sesahna dina niup trompet sapertos kumaha Ini sesah nama. Sapertos laguan anu ayeuna teh kitu tah. eta teh tiasa budagna ya Mohon. tapi kan tos ngiringi lagu-lagu di trompetan sapertos laguna anu lagu-lagu zaman kiwari lah bagi Kiwari mohon. Ayeuna mah benten kudu aranom geuning tariasa aya nu tiasaeun namun teh acan tiasa ngalamusna. oh aya ge pangenti sabda pahormat generasi anu niup trompet Aya. anu nya generasi salajengna gitu nya Aya. alhamdulillah teu kita moal ica anu neraskeun pangentennya nah pada sadayana kan sok sering ningali pami setiap pegelaran teh nu niup trompet mah namina teh naon atuh trompet teh naon trompet gitu nya nah trompet teh sok kasupan nunggu nah ternyata panginten aya hal teknik anu kalintang sasana tadina kan Yuswa oge panginten mangpangaruhi pangintennya Bang Terus mohon. dina ngalamus tadi kan napasnya kedah tarik kedah panjang pangintennya kumaha tah pami tapi si anu jarang salseng menikmati gitu kasupuhan teh kami nuju niup trompet teh Mohon. anu dihayatina naon tah Ngatur dina ieu gitu dina pernapasan ngatur-ngaturna kedah kumaha-kumahana teh pami rusuh panginten ingat gitunya ai kitu mah diatur rek gitu Sada. Namanya ngobrol sareng Abah Dedi tos ahli dina niup trompet kayak urang ngobrol di sareng tukang penangin duaan dia ya kira ku iman can aki acan ieu Acan eta mah. kan aya nu langkung vitamin namanya eta dalang cili urang ditabeun nya dina udar-idar Abah Irwan